Numatak ia Semar ulah dimitoskeun lain ieu na lain wujudna ieu tah tapi eusi na Semar teh naon sabab naon sabab dina batin jelema teh geus ayaan kabeh oge Semar teh sanajan wujudna kieu da ieu mah falsafah beungeut bodas hartina teh ai beungeut mah gambaran hate gerpek tempo lamun hatena keur kucrut da kana beungeut teh baketut we numatak digambarkeun teh bari berwes kitu jiga seuri itu bisi-bisi ieu dimitoskeun dar aya kuburan Semar cenah nepi ka dideug-deug kuburanana padahal kuburan Semar teh di dieu dina batin jelema digali mawa kantongna teh kantong kosong kosongkeun hate jika mana-mana ge kosongkeun gerepek ulah boga rasa ieu aing pangunggulna ulah boga rasa pang benerna boga rasa ngaku bener batur henteu ngaku pinter batur henteu ulah lamun urang boga rasa pinter tak komo batur menang we ilmu teh dikosongkeun mah jiwa